Surawisesa Jaya Perkosa. Surawisesa Jaya Perkosa. Surawisesa Jaya Perkosa. Bismillahirrohmanirrohim. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Waluya dongeng Sunda. Waluya dongeng Sunda. Channel YouTube Gilang Kasnadi Channel Dongeng Sunda Kang Gilang sejamedar hiji carita dina judul Surawisesa Jaya Perkosa. Lalampahan Prabu Surawisesa, Raja kedua Pajajaran tahun 1520 hiji tepikeun ke tahun 1535 Masehi, ngarasa gagal dina ngurus nagara, ambar hayat ngarasa jamuga diurus ku ibu raja. Sabab salian ti wilayah Pajajaran beuki ngaheuretan. Kehidupan sosial ekonomi rakyat beki nyerorot. Kurang Cirebon, Pajajaran diboykot dibere hak melian hasil laut kayanin petis, terasi, uyah jeung lauk asin. Kulantaran kitu, ekonomi kaganggu, rakyat jadi balangsa. Tong hilap subscribe, like, jempolna sareng disuhunkeun bantosanana kangge ngabagikeun di medsos kasugri sadayana. Sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Kasugri pamirsa, mitra kaum dangu anu mulia, urang sami-sami pedar hiji carita dongeng Sunda karya Aan Merdeka Permana dina judul Surawisesa Jaya Perkosa dina episode Nu Hayang Males Wati. Lu jangan dangukeun Waluya Dongeng Sunda. Sawaktu palabuhan Sunda Kalapa direbut ku Banten dina tahun 1528. Pan elehna balad Pajajaran teh dumeh dicentangan ku Mariem di tengah laut. Ari geus kitu mah prajurit Pajajaran patulaya, guyang getih sama meh gelut. Goblok, lalicik pisan sia teh, ceuk Eyang Jaya Perkosa geumpeur. Menggeus, sia kabeh nyarumput wangeun batu. Keun, aing nu ngajorag ka tengah cai. Cek Eyang Jaya Perkosa hohoak dina sela-sela sorating beledugna sora Mariem. Saban pelor Mariem ninggang saban aya balad Sumedang Larang anu pating koceak pating darengek bari ting golepak kuyang getih. Eyang Jaya Perkosa ngagidir ambek, tapi manehna kudu bisa meper amarah sabab eudeuh mepatkeun jampe jeung jang jawokan. Mengker mayun, mentang, mentug, mentrang. Kalebah dieu aing Raja Pancuru. Taya garung kaliwah hesti. Mau ngadampak siapa siksa. Tong malawah wani. Nyika. Belesat awak Jaya Perkosa teh ngabelesat nyuruwuk nurih beungeut Cimanuk ngagunakeun elmu napak sancang. Prajurit Cirebon anu aya dina Parahujung 3 kageteun ka bina-bina. Naha cenah aya jalma nyuruwuk tarik ngeleuwihan nyuruwukna parahu layar. Salah saorang prajurit anu keur nyekel Mariem dina parahu nu kahiji katingalit teu geumpeureun manehna mah langsung mentangkeun Mariem. Sabalikna ari Eyang Jaya Perkosa mah tetep nyuruwuk ka hareup bari tetep mepatkeun jang jawokan. Baletak leungeun keusrak, taneuh mayas, bumi tutug tangkal becat, angin sumuyu, nyamplung nu leungit, nu nyumput na jero hibut, menggal welahan loro mayangsit. Has beunang wenda karuhun kuda, sambat weda taya kuasa. Hiya!
angin ngadadak lilibungan cai ngagolak bari muter. Atuh parahu musuh ge maluter nyeng hareupan jadi tibalik, nyeng hareupna jadi tibalik, jadi nukangan ka Sugri. Sanggeus parahu musuh jadi nukangan atuh Maryam teh anu kata lanjur dicentangkeun teh jadi malindes nyentang parahu baturna. Celehur karebak parahu kalebuh sanggeus kahuru ku seuneu Maryam. Jelang Eyang Jaya Perkosa luncat asup kana eta parahu pangeusina teu mangga pulia. Sabab diuwak awik bari ngagunakeun ilmu pupul bayu. Hiu geleger. Hiu geleger. Parahu anu ieu ge ancur burak-rakan sabab kapupul ku tanaga angin nu kaluar tina dampaleungeun Eyang Jaya Perkosa. Nu hayang salamet nyawa wayahna ting kecemplung ngajebur-jeburkeun maneh kana cai. Nu leledanya wayahna milu kaaclengkeun ku tanaga angin anu saterusna mah dikunclung keneh. Ari parahu anu nyesa nyaeta hiji deui. Mengpeung muter nukangan gewat diwelah ngajauhan bahaya jauh muru ka palebah muhara laut. Jor siah mantau, ceuk Eyang Jaya Perkosa. Balad Cirebon anu pati ngujubar aya welasna, aya puluhan. Tingko ceak minta tulung da teu kabeh bisa ngojaya tuh. Nyaos sia, ceuk Eyang Jaya Perkosa bari nece kana sasamplekan kayu urut parahu. Geus kitu mah ninggalkeun eta tempat nyurubuk tarik. Tetela peperangan di darat ge geus eureun ka Sugri. Balad panah ti Cirebon geus laju lulumpatan balik deui ka tebeh wetan jiga mah baralik muru Palimanan ka Jatiwangi heula. Di sababaraha jumpluk masih katingali aya perang campuh ngan sanggeus mireungeuh baturna lalumpatan. Maranehna oge ting bertak lumpat ninggalkeun pakalangan bari teu amitan heula. Ting balacirna musuh diantirkeun ku surak ambal-ambalanana bari di harina diparoyok. Ngan kituna teh deui ukur sabatae sabab ari kaayaan geus jempling mah anggota pasukan teh robah jadi sedih kingkin. Kumahan terek itu sabab masing-masing dipanglumpatkeun ku musuh oge sabenerna mah jumlah anu korban ti pihak Sumedang Larang ge jauh leuwih loba. Tudah licik lah si goblok mah. Wanita teh ngagunakeun bola api, ceuk prajurit Kutamaya keuheut. Kitu ka Sugri lalampahan balad Sumedang Larang anu dibawa begelan Pati Adu Hareupan ngelawan balad Cirebon. Nu matak mulan malen teu beja teh carita teh sebab perangna bacacar di ditu di dieu jeung di tempat anu jauh ti Sumedang Larang. Da eta mah memang kitu kahayang Eyang Jaya Perkosa. Musuh kudu dipegat ti jauh nasangkan ulah boga lolongkerang ngajorag ka dayeuh Kutamaya. Sesa balad Sumedang Larang bisa jadi kalawan ceuk pangrasana geus sanggup bajoang ngalametkeun nagri tina bancang pakeuh di jorag musuh. Ngan ari sanggeus anjog ka dayeuh puseur dayeuh Kutamaya mah kalah ka dipapag ku kakuciwa. Nah jalma kalah pada ngarungsi. Teu percaya kana kamampuh aing ari kieu carana mah. Ngahina jeung ngalereca aing, ceuk Eyang Jaya Perkosa. Keuheul asa teu diajenan pangorbananana. Nyimas, hayu urang susul salaki maneh, urang warah tah tuman, ceuk Eyang Jaya Perkosa ambek ngagidir. Bring sararea saja nyusul anu ngungsi anu sanggeus ditalung ti kanyahoan ka mana laluntana. Bring ti dayeuh Kutamaya aleutan ngaleut ka tempat pangungsian. Di tempat ngungsi teh kabeh dienakeun mah katelahna teh dayeuh luhur teh ka Sugri nu mingpinna Eyang Jaya Perkosa. Nu dibawa kana ieu aleutan teh oge Nyi Ratu Gedeng Waru katut sabubuhan para dayangna. Dua poe aleutan teh kakara anjog ka dayeuh luhur. Meureun nu matak disebut kitu teh sabab perenahna di mumunggang gunung anu Negla. Bisa awas ka mana-mana, kaharti maksudna mun cicing di tempat luhur di mana eudeuk kadatangan musuh teh bakal kaawaskeun ti jauhna keneh.
Lalampahan tepi ka dua poe teh bane bae lalempang anca sabab membawa sabutuh sabubuhan awewe bari lalempang. Katambah-tambah yang ditinggalkeun dayeuh kutamaya teh mangsa panon poe geus meh lingsir ngulon deui. Poe kadua mangsa panon poe manceran ngembat-ngembat nyatang pinang teh geus kaawaskeun ku anu araya di dayeuh luhur. Malah ieu beja teh geus tepi ka Prabu Gesan Ulun. Mimitina mah nu araya rada curiga jeung rada geumpeur sok bisi anu datang teh musuh ti Cirebon. Ngan sanggeus apa lolobana aleutan awewe malah kapanggih jolat-jolat Eyang Jaya Perkosa lempang panghareupna. Waraya mungguh surak ambal-ambalan perbawa ku bunga nu taya papadana. Ingkang Prabu ku anjeun oge ngersahkeun mapag-mapag ka papatihna nu gagah perkosa. Ngan edas nu dipapag kalawan ku kabungahan teh ari geus jonghok makalah ka ngadelekan kabek ku kacua. Naon ieu? Maka dipapag sarupa kieu. Manya mapakeun jalma nu geus kojor manis suka hati kieu. Pokna bang kudu baeud. Rai ingkang Prabu asa kasindiran. Hapunten anu kasuhun. Isim abdi sapara kanca nganggap salira tiwas di pangperangan. Kitu margina kanggo nyelametkeun pangeusih dayeuh tina ancaman musuh. Jisim kaula ngeprak balad kanggo ngungsi ka dieu. Tembal Prabu Gesan Ulun mamandapan. Sia kabeh ngahina ka aing. Mana bapak nu sajana? Kunaon saurang oge nu percaya kana kabisa aing dina merangan musuh, ha? Ceuk Eyang Jaya Perkosa. Torojol salah saurang papati, manehna jiga anu kasigeng ku ucapan Eyang Jaya Perkosa nu cowong kitu. Eyang Prabu, sanaos salira teh jalmi bedas namung kirang sae nya campah nu jadi raja. Sanaos Kanjeng Prabu masih keneh anom, namung dasa kumaha bae anjeunna teh ngarajaan Sumedang Larang. Anjeunna nu ngarajaan Sumedang Larang mah sagala parentah rajanya kedah digugu, ceuk papati. Heueuh, kok bae ku kumaha lah. Ngan aing mah tetep bae tu genah asa dilalece. Kapan aing geus pok, deuleu tuh pelakan juang. Mun morontot subur hartina aing jaya di pangperangan. Tapi mun ngarang-rangan nya aing modar. Tapi sia kabeh teu percaya ka aing. Eta ngahina pantrang aing lelece deungeun, ceuk Eyang Jaya Perkosa. Sumuhun rumaos jisim kaula sadaya lepat pangira. Nyuhunkeun dihapunten bae tina sagala kalepatan. Teu kudu minta hampura. Da aing ge moal ngahampura. Dua papatih papelong-pelong. Janten kedah kumaha ari tos kieu. Kudu kumaha? Nyari nuturkeun ka ambek mah aing hayang uak ngawi ka kabeh jalma. Ngan aing teu kudu kitu. Jika badega anu teu dibere upah tas kawe capek, hina deuleu, ceuk Eyang Jaya Perkosa. Bab sadarea jarempe lirga angkat tincak ukur sora angin nu nyeyor ti lebak dan bak tangkal awi. Menggas, montong ngajaran tutup buku. Jika itu, mantong ke tempat ngungsi. Ting darekem pabuni-buni. Sabab aing mah teu hayang nincak kadinya. Ceuk Eyang Jaya Perkosa bari ngajenggat ingkah. Ngan kakara tilu lengkah ngalieu ka Prabu Gesan Ulun. Urus dah si Gedeng Waru. Sabab eudeuh deok eudeuh pengkor eta tunggal pamajikan Andega anu puguh ka cintana. Pokna geus kitu mah ngagejelik ingkah teh ngaliuk deui. Eyang Jaya Perkosa pundung henteu ari ngajauhan dayeuh luhur mah tapi mumul jonghok jeung sasaha. Kawas poe eta inyana ngajentul ngabarung sinang diuk dina jojontor batu sisi jungkrang. Sakapeung tungkul sakapeung ngawaskeun ka jauhna. Naon anu diteteupna jiga anu teu pasti
Bisa jadi hayang netep cita-citana, hayang netep udagan hirupna, ngan memang teu pasti jika jauh ti alak Paul. Eyang Jaya Perkosa rumenghap eungap inya nangudar sakur papakean salaku panglima perang. Ukurnya sakeun baju sing sarwa bodas. Keris tina sabukna oge diudar ceuk sakaolnya ieu keris curug aul teh. Tara dipake tarung dapung sinagi ukur keur pamantes awak. Ngandamun sakalina digunakeun moal aya musuh anu teu kabeunangan. Keris dilugas tina sarangkana geus kitu blewer, cep nancep pageuh dina dahan kawi. Nancep pageuh dina dahan kai, perahna oyag-oyagan lila basa nancep pageuh teh ka Sugri. Lamun mah ngarasa sedih nya poe ieu Eyang Jaya Perkosa nyaho nu kumaha karasana sedih. Nya lamun mah ngarasa sedih nya poe ieu Eyang Jaya Perkosa nyaho nu kumaha rasana sedih. Baheula keur jaman jadi raja Pajajaran loba ngalaman kasusah, loba ngalaman rareged hirup. Tapi sok disanghareupan ku kategeran hate. Nah atuh ari ayeuna sedihna teh menina taku. Ras Eyang Jaya Perkosa inget kanu jadi geureuha kiwari dan miayi Dewi geus eueuh di dunya. Sabab cenah palastra basa Pulasari dirurug balad Banten. Padahal keur mangsa satia maturan nya dan miayi Dewi anu teu weleh mere sumanget hirup teh. Nya dan miayi Dewi anu teu weleh ngingetan yen hirup teh bajoang. Bajoang jangan jaga harkat boh diri boh negara. Omat Kakang Prabu, sarela hirup kudu babakti ka negara, bari ulah awal rek jadi naonna, ceuk dan miayi Dewi harita. Ingat kana amanat nu jadi geureuha Eyang Jaya Perkosa cumari telalaunan, sorana karasa nandangan kasedih anu pohara. Dan miayi raga kaula saketas pacacat tesa baja batu seep patilasan ku eleh leep di dieu Gusti nan kawasa panyaangka tresna kaula lesot kalatihan diri teu muncu ngan rancu cal Gusti. Pokna bari rumengha panjang tinggal luarkeun cimata tapi sedih nataku. Nu di luhur teh ceuk sakawal mah ucapan Eyang Jaya Perkosa. Anu ngagunakeun basa Sunda anu lumaku dina jaman harita. Nu ngarang tetapi narjamahkeun ngan eusina mah kurang leuwih ngagambarkeun kagundah Eyang Jaya Perkosa anu pikeun kasakitu kalina. Gagal nancepkeun komara nagara. Dina zaman Pajajaran teu hasil atuh ayeuna oge anu pajah mah di nagara anu ngaku kawaris Pajajaran tetep teu hasil ngajegkeun komara nagara. Nu matak teu salah-salah teuing mun makutak binokasi Sang Hyang Paga ku aing teu dibikeun ka Sumedang Larang. Pokna nyarita sorangan. Prabu Gesan Ulun reuwas kalireuhnakeun sacongo buuk oge nyanah teu nyangka yen Eyang Jaya Perkosa maneh sakitu ambekna kudu meh pangeussi dayeuh dikerit peuti pindah ka dayeuh luhur. Eta papatih utama Sumedang Larang teh tugeunah dumeh ngarasa teu dipercaya unggul jurit ngalawan Cirebon. Teu sadar geus nganyerikeun hate nu jadi papatihna Prabu Gesan Ulun jadi ngarasa kaduhung sagede gunung. Eyang Prabu sugan candun tak jauh, cek Prabu Gesan Ulun nitah ka Papati sejen. Atuh burber anu nareangan mulan malen teu kapanggih raratanana. Ngan dina hiji waktu mah teu burung aya nu manggihan.
Ah cenah teh jauh-jauh teuing da masih keneh aya di wewengkon eta keneh. Ngan radanya muni nyieun imah basajan. Disumputkeun ku jajaka anu satya pisan ka dirina nu katlahna saleh asmadiran tanta. Kaharepna ieu jajaka jadi murid anu dipikanya aku Eyang Jaya Perkosa. Ngan sanggis Eyang Jaya Perkosa leungit ti alam nyata, sang murid ngalalana kasohor di Pulau Borneo tu kakiwari, makamna dikaramatkeun di Kalimantan tur loba didareugdeug ka sugri pamiarsa. Sanggeus kapanggih raratanana Prabu Gesan Ulun ngutus papati sejen pikeun nyambat Eyang Jaya Perkosa. Sangkan dae kumpul ngariung jeung raja. Ngan bae nu diutus balik bari ngalongkewang teu hasil ngaboyong Eyang Jaya Perkosa. Geus kitu sang Prabu nu ngahajana pungan kituna teh bari sasadu jeung mamandapan menta dihampura tina kasalahan kamari-kamari. Ngan bae Eyang Jaya Perkosa balem teh nyarita sakecap-kecap acan. Gawena teh diuksila bari nangkep harigu panonna neuteup ka jauhna teu hayang ngaliuk-liuk acan ka sugri. Tapi kamulangna deui Prabu Gesan Ulun ka tempat tumukna Eyang Jaya Perkosa teu narik teu nakon ngabige we. Akhirna Prabu Gesan Ulun jadi gering ngalang layung, rareged hirup ngadadak nyalampeureun tur kabehanana ge teu matak ngagumbirakeun. Cirebon teu neruskeun deui ngarurug Sumedang Larang ngan minangka tanda damai. Prabu Gesan Ulun kudu mayar iwad keur Putri Harisbaya. Carana ku jalan masrahkeun wilayah anu katelahna sindang kasih mutlak jadi kaereh ka Cirebon. Sri Ratu Harisbaya ngarasa sadar sabab di Sumedang Larang jadi sarupa kieu teh alatan dirina teu bisa nahan godaan. Saking kumasketna ka Raden Angkawijaya kajenaon bae balukarna rasa cinta kudu diusul-usul. Kudu disusul-susul. Rumah saja sim kaula milang pasalah anu pohara badagna. Pokna menta hampura ka Nyi Ratu Gedeng Waru. Sri Ratu Harisbaya rumasa ku talajak dirina kulawarga karaton jadi burak-rakan. Atuh nagara ge jadi teu regejeug. Tapi Nyi Ratu Gedeng Waru ukur mere pangampura jiga puraga tanpa kadengda, ukur lalambe bibir, ukur tambal air gado. Sebab ari ati leutik mah tetap nyungkelit kabuktian. Basa inyana tilar dunya palias di ruang gedengen ingkang caroge sok angot dedeketan jeung makam maruma. Nyi Ratu Gedeng Waru geus amanat ti tangehna keneh. Mun kaula paeh kubur sing jauh. Mireng kitu Sri Ratu Harisbaya ukur ceurik batin. Cacarita panjang lebar dina menta pangampura ukur cacarita sorangan. Kagundahan galindah hate harita, kasedih kaduka jeung kapeurih, taya impena nu masababkeun gerak bingah diiketna diri abdi ku Kakang Gusti Prabu. Nyi Ratu Gedeng Waru minggat taya basah. Mondok di istana paningpenan ditutur. Sampean lega para tuang putra. Kakang medalkeun ti koro sentak. Amarah kusalami sanggem pagenggem aya pisan amarah. Tilami cariosan-cariosan di luar guarkeun peperangan. Tempur si guntur geleger pirang. Kakang Prabu gubrag teu aya daya. Gering. Hapunten abdi Kakang. Hapunten abdi. Nyi Ratu Gedeng Waru. Hapunten abdi Gusti. Sumedang Larang jadi ngarang-ngarangan komo sanggeus Eyang Jaya Perkosa pundung salalawasna. Embung dedeketan jeung kulawarga karaton malah pamustungan mah ngajengkat pisan ninggalkeun wewengkon Sumedang Larang.
Lamun mah di daya luhur tuga kiwari aya tetenger da eta mah ukur patilasan lain tempat dimakamkeunana Eyang Jaya Perkosa. Eta mah sakadar ciri yen sing saha anu hayang sowan ka Eyang Jaya Perkosa saolah-olahnya di dinya tempatna. Cek sakaol samemeh ngajengkat ninggalkeun Sumedang Larang, Eyang Jaya Perkosa kungsi disusul-susul ku Nyi Nayang Sari, putrana nuti istri Permaisuri dan Myai Dewi. Nya maksudna mah teu disambat we ulah haban ngalalana. Eyang Jaya Perkosa narah kana naon panyambat anak. Putra Kunayang, kahadean kawani jaler ti getih, mantrang diawih ka puncak gunung. Kaula piras ti cacar, cai panonyak celak ka pedih. Taya kiat taya nayaga nangtung ka dasar tuur. Hade, kaula teu liwat sapantar Prabu. Kaula lengkah nan jauh, taya robah tanah diri, pamit. Samugina karaton netep keneh geger macan teu sisihungan. Karaton netep keneh geger macan tur teu sisihungan. Kaabdian ku hampuraeun. Nungarang ieu carita teu sanggup narjamahkeun sacara merele sabab ieu ucapan mangrupa ajen basa dina mangsa harita kasugiri. Meureun ukur di lalebah we maksudna yen dina pokna mah Eyang Jaya Perkosa teh ngarumasakeun maneh. Yen manehna sabenerna dirina lain jalma hebat nu sagala bisa. Ajen dirina teh satingkat jalma anu pantes kumawasa tur disebut Prabu. Malah mah cenah ajen dirina hampuraeun deungeun. Ti kajadian ieu Eyang Jaya Perkosa ngiles tur teu kapanggih deui caritana. Nu nyesa bari sok pada ngadegdeg mahnya patilasanana nu aya di dayeuh luhur. Paranahna jauh saluhureun makam Prabu Gesan Ulun. Nandakeun yen panghormat ka dirina jauh leuwih luhur batan ka anu jadi rajana. Meureun ukur tepi ka dieu lalakon Surawisesa Jaya Perkosa teh kasugri. Pamungkas nu ngarang ieu sari carita oge simkuring nu medar ieu carita sejata mada ka pihak-pihak anu ngarasa teu sapamandegan jeung versi lalakon nu ieu. Tamada oge disanggahkeun ka para turunan jeung anu ngaku kulawedet Eyang Jaya Perkosa. Mungguh carita zaman bihari bakal loba versina mun dibireungeuh ku manusa zaman kiwari gumantung ti palebah mana mireungeunna. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulia, carios Surawisesa Jaya Perkosa dina episode nu hayang malespati urang anggap rengse dugi ka dieu. Mung sapertos sering disebatkeun ku simkuring yen moal aya carita anu bener-bener tamat salila kahirupan masih keneh kumelendang di alam dunya. Kang Gilang anu medar ieu carios ngahaturkeun nuhun kana sagala pratosanana nuhun gede hapunten. Bok bilih dina medar ieu carios seueur kalepatan, aya carios anu kirang genah, aya undak usuk basa nu teu merenah. Kapaan Merdeka Permana anu ngarang ieu carios simkuring ngahaturkeun nuhun. Anu parantos ngawidian naskah-naskahna di pedar. Hapunten bok bilih seueur hal-hal anu teu sapagodos sareng manah kasugri sadayana. Urang tepang dangu deui dina carios anu sanes, dina carios anu enggal. Carios naon? Mangga antosan di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Tong hilap subscribe, like, share terus bagikeun di medsos kasugri sadayana sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Anu bade ngagabung di grup WA na Dongeng Sunda Kang Gilang aya di deskripsinya. Di medsosna oge aya di deskripsi. Mangga wilujeng kantun kasugri pamiarsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios waluya Dongeng Sunda.